Wilujeng Sumping di podcast Mang Akoy, podcast slow santuy bikin ngalengitin kegabutan marane. Sorry guys, sorry ya orang karak bisa nyen podcast deui. Ya lumayan lah sekitar seminggunya. Ya lain karena waktu sih aya wae waktu mah nya setiap penting kan aya penting aya teu. Cuma orang tadina nyen podcast teh hayangna jeung babaturan gitu jadi orang hayang ngobrol-ngobrol santainya jeung babaturan cara kamari gitu di podcast episode kedua. Jadi orang hayang ngobrol gitu, bari ngobrol kan ngeunaheun gitu teu mikiran ngomong naon bisa nyambung terus Aslina bisa nyambung terus kan tepika saja kan hari soranganna bingung ngomong ke naon gitu. Tapi tenan naon orang hayang nyeun ayeuna ge hayang nyeun tuh sorangan ayeuna ge slow santuy. Jadi podcast orang mah tempat bersantuy maraneh jadi tetap santuy anjay. Santuy sabari ngadangekeun anu teh jelas gitu Bapak anjay. Jadi pokoknya mah ayeuna orang bakal sering podcast sorangannya. Orang berpikir deui karena nya babaturan orang pasti saribuk gitu nya. Mungkin sakali dua kali bakal jeung babaturan. Nah, tapi ya ambe aya uploadeun, ambe aya di Spotify aya nu anyar gitu bisi kesepian, maraneh kesepian gitu bari ngadengekeun anu teu jelas nya. Urang bakal nyeunan gitu sanajan babaturan. Ya mungkin ke hari libur setiap malam minggu amun teu malam Sabtu orang bakal rekaman jeung babaturan gitu ngomong ke naon gitu teu baru gue cara kamari gitu kan. Aduh. Tapi nya pokoknya mah tujuan orang nyen podcast berbagi pengalaman orang lah jaker maraneh bahas suatu permasalahan pandangan orang kos kieu ke maneh cokot lah positifna nu negatifna ulah pikeun siap. Oke, BTW kumaha ya daramang. Aduh, nya podcast orang sih sebenarnya kan anu ngadengekeun tepati lobanya cuma saeutik tapi orang nuhun pisan anu geus ngadengekeun podcast episode 1 2 orang. Hampura ya karak upload di podcast episode 3. Ya orang hayang ngomongkeun naon nya ayeuna. Anjay bingung euy. Jadi orang di podcast episode 3 ieu orang bakal ngomongkeun tentang sahabat sih tadina. Jeung deui tadina hayang ngomong tentang sahabatnya jeung babaturan orang gitu jeung saha ke gitu jeung si ABC gitu ngobrol jeung orang sabari santuy gitu bari ngopi hangat gitu kan. Nya BTW aing kopian kieu ayeuna bangke lah. Jadi capek aing ngocoblak ke bangsa. Ya. Jadi orang bakal ngomongin tentang sahabat. Asik, sahabat. Friend dulur. Ente dulur beda tuh dulur yang sahabatnya. Pokoknya babaturan terbaik lah gitu. Ngomongin tentang babaturan cuy. Pasti marane boga babaturan heuh. Marane pasti boga babaturan aya 1 2 3 nya loba lah babaturan komo lamun anu masih sakola, masih kuliah gitu kan pasti boga babaturan anu loba gitu. Beda jeung anu kuliah mungkin babaturanna tempatnya loba cuma waktu buat bertemu nah hese gitu keur aprokna rese gitu mungkin eta. Jadi ya sahabat babaturannya dia anu emang selalu aya buat kita gitu, emang selalu aya jaker urang gitu. Tempat dimana kita berlari anjir. Tempat dimana buat kita sharing cerita-cerita gitu, tempat buat curhat, tempat jaker naon deui nya. Ya pos itulah tempat anu selalu aya jaker urang butuh gitu. Urang butuh curhat, teman curhat, butuh tempat jaker sedih, jaker galau gitu kan. Pasti lompatna ka babaturan sahabat. Tapi kela babaturan jeung sahabat beda teh nya. Sarua wae sih babaturan sahabat maksudna teman jeung sahabat itu beda sih sebenarnya nya beda nya aing jadi bingung kieu anjir. Jadi babaturan jeung sahabat mungkin bedanya bahasa Sundana naon atuh nya sahabat nya babaturan sejati lah beda jeung babaturan biasa wae gitu. Ari babaturan biasa wae mungkin eta anu
emang babaturan di sekolah, di kelas gitu, di ya aprok-aprok lewat naon ke kegiatan gitu anu waktu nanti lila gitu, cuma sekali aprok mungkin 2 kali 3 kali jeung sakedeung lah aprok nanti pati lila gitu, aprok di kegiatan, aprok di mana gitu, jadi wau hungkul, tidak mengetahui lebih jero gitu, teu nyaho leuwih jero si urang teh kumaha, urang teu nyaho. Itulah intinya hari babaturan biasa mah. Hari sahabat mah mungkin emang anu geus nyaho segala-galana gitu, di luar urang tapi ka jero ka peujit peujit anjir jadi peujit ya, maksudnya dalam gitu sikapna, karakterna gitu. Jadi hari sahabatna pasti geus nyaho gitu karakter masing-masing gitu. Wah bener tuh sih, bener jadi gitu bedana mungkin babaturan biasa jeung babaturan sejati gitulah. Babaturan anu emang selalu aya gitu, meureun sahabat mah selalu aya tadi kan, ketika orang butuh mainna aya gitu, tapi nya eueuh sih nu kitu anjing teh lah, tibang pencitraan doang anjing sebenarnya mah eueuh. Ya gitulah perbedaanna gitu mungkin, pengertian dari seorang sahabat mungkin eta ketika orang butuh, ketika orang eta pasti lompatna ka sahabat, ke babaturan. Ketika butuh duit teuda emang lagi tibang ya kersa buat butuh duit doang sih bangke emang si eta mah anjing. ada sorry guys. Nah, jadi gitunya perbedaan sahabat jeung babaturan biasa gitulah. BTW sahabat mana ya barah cuy, sahabat marana ya barah loba teu ya, mungkin bisa dikatakan oge sahabat eta nya babaturan tongkrongan gitu, babaturan tongkrongan anu emang sok ulin jeung maneh, anu emang sok ngopi, sok ngendong bareng, mungkin eta bisa dikatakan sahabat maneh gitu nya. Lamun babaturan doang mah moal mungkin ngendong bareng gitu jarang gitu kan. Hari sahabat misalkan hari libur ngendong bareng gitu di mana si A si B gitu kan, nyimpang ngendong, lamun teu nya akrab jeung orang tuana gitu, jeung kolotna akrab, sok nanyaan, sok ieu ngobrol gitu, sok nanya-nanya gitu. Tapi kan ka si kolot ge wow gitu kasih eta gitu, ka babaturan eta teh tepi ka wow, sok nanya-nanya si ieu kumaha kolot gitu eta berarti cirina emang sahabat maneh gitu. Ya lamun babaturan mungkin cuma aprokna di sekolah doang, mungkin eta gitu. Ya gitulah. Jadi sebenarnya hari masalah sahabat gitu, babaturan sejati mah nya hese sih neangan tergantung oge gitu. Tapi lolobana hari sahabat gitu mah palingnya ti keur SMP gitu pasti eta bisa dikatakan sahabat mah ti keur SMP wow, tapi ka SMA keluar pasti engke pas geus lulus SMA pasti sok masih akrab gitu, masih nanya-nanya gitu. Lamun geus lulus ke pasti nanya-nanya di grup, walaupun di grup cuma ya gitu-gitu doang gitu kan, cuma chat-chatan doang, tapi kan didinya terjalin tali silaturahmi gitu. Terus mungkin namun misalkan sahabat gitunya babaturan tongkrongan gila. Jadi orang boga kata-kata bijak, kata-kata bijak lain bijak atuh cuy. Nya lain bijak sih cuma nya kumanya babaturan sejati gitu sahabat maneh moal tepi ka ngambek lamun di omongan kasar. Maksudna kumaha wa? Nya kieu maksudna ketika maneh ngomong kasar ka babaturan gitu kan, misalkan anjing teh si eta monyet sia gitu kan, monyet gitu kan, bahasa kasar gitu ya mau ngambek gitu. Maneh lamun misalkan si itu tepi ka ngambek ketika maneh ngomong gitu berarti teh lain sahabat maneh cuy. Wis tong salah boy. Lamun misalkan omongan kasar itu menunjukkan bahwa kita itu memang benar-benar akrab, kita itu memang benar-benar menjalin lah gitu tali silaturahmi kita tuh emang benar-benar akrab, lebih dari sekedar babaturan gitu. Lamun misalkan kita ngomong kasar gitu, terpercaya sih gitu kan, emang mungkin kesana penilaian orang lain gitu kan, emang kesana goreng, tapi dibalik kata-kata kasar eta mengandung makna cuy bagi
teman-teman tongkrongan gitu eta buset dah aslina gitu Wak. Jadi eta emang mengandung makna pisan. Mungkin lamun misalkan anu anyar keneh asup ke dunia tongkrongan gitu, ke karak nongkrong gitu, mungkin aneh gitu ngomong anjing sia bagong teh bangsat, mungkin aneh ya. Tapi lamun misalkan maneh geus merasa tali silaturahmi maneh gitu geus maneh teh geus merasa emang si eta babaturan aing gitu kan, pasti maneh moal ngambek, maneh oge moal ngambek gitu, si itu moal ngambek maneh moal ngambek gitu. Jadi hari geus namana sahabat mah moal babari nyeri hate gitu Wak. Itu sih. Jadi moal babari nyeri hate gitu, ketika ngomong iya ngomong itu gitu, moal nyeri hate cuy. Ya eta mah geus bahasa sehari-hari sih gitu kan. Contohnya orang kamari kan anu di podcast episode kedua kamari tah kan eta jeung babaturan orang gitu, babaturan orang kan pasti aya kan kata-kata kasar anu keluar gitu. Ya eta menunjukkan bahwa urang teh jeung si eta akrab gitu, urang teh jeung si eta bahwa boga keterikatan gitu Wak. Jadi mau tepi-tepi ka nyeri hate walaupun orang ngomongna kasar gitu cuy. Jadi jakeur marane orang ya mungkin marane ge nilai di podcastan orang di episode awal tepi ka akhir anjing, awal tepi ka akhir anjing karena ketilu sia tai. Ya pokoknya mah di podcastan orang mungkin marane ge mikir ge kan anjir cenah si mang eta mah gitu kan podcastnya make bahasa kasar terame males ngadengikeun lagi gitu kan. Pasti di jero hate maneh pasti aya ucapan kos gitu, mungkin ya aya wae teu nyaho gitu kan, urang teu nyaho saha wae anu ngadengikeun podcastan urang da teu nyaho gitu. Pasti maneh ge aya pemikiran gitu anjing si eta mah podcastna kasar unjang anjing bagong gitu bangsa tai. Ya kumaha atuh. Jadi urang hayang di podcastan orang terbuka gitu, orang arek ngomong pakai bahasa ya emang gitu hari orang bahasa ka babaturan ya mungkin koski di babaturan tongkrongan orang koski itu kan ngomongna aing gitu kieu nya emang koski gitu orang lamun di tongkrongan gitu karena ya orang emang geus nyaman gitu, bukan geus nyaman ya. Jadi ambeh si tali persahabatan teh emang bener-bener aya gitu. Jadi bahasana koski jadi orang ibaratkan podcastan orang ibaratkan maraneh KB teh emang geus jadi sahabat orang gitu. Jadi maraneh KB entong tepi ka nyeri hate gitu loh misalkan orang ngomong unjang anjing sia gitu nya. Be aja lah gitu entong pati-pati di pikiran oge gitu, padahal kan orang niatna henteu kumaha-kumahanya. Orang lamun misalkan posisi nakar kumahanya mungkin orangnya mau ngomong kasar gitu. Jadi orang hayang kesana, orang hayang kos babaturan, curhat, sharing, berbagi pengalaman nya kos biasa gitu, kos biasa jadinya kembalilah ngomong kasar oge gitu. Orang pemikiran kadinya sih. Jadi santuy-santuy wae jakeur marane mungkin ya slow we lah tong pati kepikiran teuing santuy wae gitu. Ya gitulah. Jadi bagi orang mungkin sahabat mah ya seseorang gitunya, seseorang anu emang paling berharga sih ya, karena sahabat emang berpengaruh di dalam kehidupan kita gitu. Pasti eta pasti berpengaruh ya. Mungkin marane kadang ente bisa ngarasaan pengaruh naon, tapi ya saeutik bisa mempengaruhi gitu. Komo lamun sahabat ya mungkin asupna ke pergaulan meureun nya, tapi luas ting ngomong ke pergaulan sih luas ting nya. Intina sahabat oge bisa memunculkan karakter kita gitu ya. Maksudnya dalam arti sahabat kita bisa menunjukkan karakter kita sebenarnya kepada seseorang gitu, ngerti tuh. Jadi hanya sahabat lah yang tahu karakter orang sebenarnya gitu. Jadi kemungkinan kan si kolot mau mungkin nyaho karakter orang sebenarnya di luar gitu, tapi sahabat mungkin tahu gitu, mungkin nyaho karakter orang sebenarnya kumaha, bener tuh. Jadi si sahabat eta emang kudu bisa ngajaga komoting pasti kan cerita gitu. Jadi kudu bisa ngajaga anu misalkan privasi nya, so tong diceritakeun ka batur eta emang tugas sahabat gitu, anu emang ngajagaan si privasi seseorang gitu. Bahkan kan sok aya gitu Wak, hari si kolotna teu nyaho
hari si sahabatna nyaho kan sok aya nu kitu privasina diungkapkan ke sahabatna gitu Wak. Jadi emang penting sih, berpengaruh pisan dalam kehidupan. Kadang ketika orang terpuruk ya, aya sahabat nu datang, aya babaturan nu datang ngasupport kadukung orang, mere semangat gitu kan. Jadi orang semangat deui gitu dalam ya naon we gitu, kayak permasalahan soal cinta komo kan. Cinta anjing kesel aing ngadengkeun eta teh. Aduh ya pokoknya gitu kan, ketika ada permasalahan pasti ngariung gitu ngobrol kumaha orang boga masalah wae, orang boga hutang ka si eta wa anjing, hutang anjing, bayar hutang si eta ka aing. Ya gitulah pokoknya mengenai permasalahan orang carita, kadang kan meresolusi gitu kan. Seru sih sahabat asli kan, best friend gitu kan ya, penting, bener-bener penting dalam hidup gitu kan. Marane bersyukurlah anu boga sahabat tuh, anu boga babaturan sejati anu tapi ka ayeuna masih aya gitu, walaupun emang geus jauh, geus papisah, geus lain sa sakola deui, lain sa kuliah deui, sa universitas deui gitu. Ya beruntunglah marane anu bisa boga sahabat tapi ka ayeuna gitu, tong disia-siakeun gitu. Bahkan ya orang mungkin loba gitu kan babaturan orangnya, tapi tetep kan aya babaturan anu emang istimewa gitu jaker orang gitu, pasti aya kan. Mal mungkin nyari bagi orang sih KB istimewa, cuma kan pasti aya tingkatan keistimewaan gitu seseorang Wak gitu. Nya jeung deui gitu sahabat teh anu bisa ngabawa maneh ka jalan anu bener, ka jalan anu lurus Wak. Anu bisa ngabawa maneh ka jalan anu lurus eta sahabat itu. Ketika maneh salah, si sahabat ngaluruskeun gitu, si babaturan maneh teh ngaluruskeun gitu supaya entong salah. Eta fungsina sahabat sebenarnya. Misalkan maneh salah gitu, jalanna salah Wak. Misalkan maneh ngelem aibon dicampur autan gitu kan, misalkan maneh gitu tah, aya babaturan maneh sia naonan anjing sagel kikituan sia teh teu balik eta teh, cuma nyeri awak sorangan bikin penyakit gitu kan, mending tong kikituan sia teh. Eta anu ngingetan eta adalah sosok seseorang anu emang the best gitu anu bisa ngingetan maneh ketika maneh salah gitu. Tak eta emang lamun misalkan maneh geus boga nu kitu, otomatis kumaneh kudu bisa dijagaan gitu. Tong sampai si eta nyeri hate gitu. Walaupun tapi ingatnya anu di awal tadi orang ngomong, lamun misalkan si sahabat eta moal mungkin babari nyeri hate gitu, walaupun memang bener-bener jadi sahabat moal mungkin babari nyeri hate, arek sakumaha pertengkarana moal mungkin tapi ka persahabatan eta putus gitu. Moal mungkin aduh capek moal mungkin tapi ka putus sanajan aya permasalahan anu panggede-gedena moal mungkin, karena suatu saat pasti si eta akan akan bersatu deui gitu moal mungkin. Ya paling permasalahan anu paling utama dalam sahabatnya cinta. Anjing cinta deui. Nya terlepas dirinya permasalahan utama anu memang mungkin bisa memecahkan semuanya gitu. Eta geus lah tong dibahas lah. Ya mungkin eta sih sharing tentang sahabat ti orang. Orangnya bingung sih hari ngungkapkan oleh kata-kata mah nya bingung oge. Naon sih sahabat gitu, emang bingung. Mungkin setiap orang punya penilaian masing-masing gitu kan. Jadi nyata pandangan orang kos gitu Wak. Ya gitu sih, bingung Orangnya jadi bingung kan ngomong naon anjir lah. Bingung Ya intina mah sok tentukan sahabat terbaik mana nu mana, ti ayeuna mula Wak. Ti ayeuna mula sahabat mana nu mana, nu bener-bener sahabat nu mana. Tapi nyatong pilih-pilih oge sih. Orang lobakeun babaturan gitu. Ya mungkin emang sahabat mah ya beberapa orang doangnya. Tapi nya lobakeun tetep lobakeun babaturan, lobakeun relasi coy. Karena penting coy, lamun misalkan maneh kempes ya di mana gitu kan. Tinggal nelpon boy. Aduh aing kempes di dieu. Dan tapi ingat Wak, ngan teh ngahubungi entong ketika maneh aya butuhna doang gitu. Jadi lamun misalkan sahabat maneh gitu babaturan maneh butuh maneh, nya kumaneh ge sampeurkeun bantuan, lamun aya naon bantuan gitu. Ya timbal balik ketika manehna ngabantuan orang ya orang bantuan deui. Tapi
entong sampai ya pasti aya sih nya misalkan aing ngabantuan wae si itu gitu, tapi malah gitu ke aing gitu kan, pasti aya nu kitu heuh. Nah pasti aya, tapi nya mana omongkeun baik-baik lah entong, tapi ka inget tong, tapi ka persahabatan mana eta putus gitu cuma gara-gara gitu, mana nyeri hati entong, mana omongkeun baik-baik gitunya, jelaskeun lah gitu aing mah kieu nya sugan geus ngajelaskeun eta malah hubungan mana leuwih alus gitu, hubungan mana leuwih alus yang leuwih erat deui gitu, dumuk saling mengetahui gitu kan. Ya gitulah tentang sahabat, mungkin eta sharing ti urang podcast ayeuna, urang tiba ngomongkeun sakitu doang karenanya kumaha atuh cuy, urang bingung ieu teh ngomong naon anjing urang ngomong naon ieu teh bingung aslina wa. Ya eta mungkinnya podcast ti urang, hatur nuhun anu geus stay ngadungukeun cuma sakedeung deh nya. Mungkin sakitu wae podcast tentang sahabat ti Mang Akoy, sharing-sharing doang eta mah nya, cuma cerita-cerita doang. Sebenarnya loba, cuma orang kumanya masih belum bisa ngomong sorangan panjang lebar gitu, masih hayang aya baturan aja ngobrol. Jadi orang hayang kayak ngajakan babaturan deui mungkin cara kamari gitu. Hayang ngajakan babaturan lah geus gitulah. Mungkin eta doang podcast ti Mang Akoy, hatur nuhun anu geus stay. Ngadengekeun tepi ka geus pokona hatur nuhun. Jadi lamun misalkan maren arek request temana tentang naon deui hayang curhat sok di DM wae di Instagramnya, karenanya cuma eta gitu Instagram hiji-hijina. Oke hatur nuhun, salam dulur.